Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji sinareng syukur urang panjatkan ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan sareng kasempetan. Sehingga dina dinten ieu urang sadaya tiasa kampel dina acara buka bersama anu pinuh ku berkah. Sholawat sinareng salam mugi salawasna kacurahkon ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dipir hormat ku sim kuring tamu-tamu undangan dina acara buka bersama sinten ieu sareng rancangan sadaya anu dipika cinta. Satu ancana sim kuring bade ngandelkan diri. Nami sim kuring Sakira Alnaura Irawan di kelas 8 Sains Hiji anu dina kasempatan ieu dipapacarin kepercayaan janten panata acara. Dina sonten anu pinuh ku rahmat ieu mugia ku ayana acara buka bersama ieu tiasa ngarekretkeun tali silaturahmi nambihan kadeudeung sareng ningkatkeun rasa syukur urang sadaya dina bulan suci Ramadan. Sangkan acara tiasa lumangsung kalayan tertib. Ieu dihandap susunan acara dinten ieu. Bubuka maca ayat suci Al-Qur'an, sambutan, doa sareng buka puasa babareng, panutup. Kanggo ngawitan acara, hayu urang buka ku maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebet kana acara kedua nyaeta maca ayat suci Al-Qur'an. Ka anu parantos ditunjuk waktu sareng tempat dipasrahkeun. Hatur nuhun, salanjutnya acara katilu sambutan. Salajengna urat lebet kana acara sambutan. Ka anu dipir hormat waktos sareng tempat dipasrahkeun. Hatur nuhun atas sambutanna acara kaopat doa sareng buka puasa sarta can buka puasa. Hayu urang sami-sami nanada dipingpeun ku anu parantos ditunjuk. Ka anu dipir hormat waktos sareng tempat dipasrahkeun. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Waktos buka puasa parantos suping, mangga urang sami-sami ngabatalkeun puasa kalayan tertib. Hadirin anu dihormat, ku kituna parantos rengse sakumna runtuyan acara buka bersama dinten ieu. Sim kurang salaku panata acara, nyuhunkeun hapunten bilih dina pituduh acara aya kecap anu kirang merenah. Mugia acara dinten ieu mawa berkah sareng manfaat kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.